bener ya masih pacek biang keladina teh. Lancet aing jadi korek gitu. Coba posisi narana lancet aing. Buki mau payu weh kang laki weh. Waktu si RT kemed kudu daekeun ka si Ece. Awas ku aing si kemed lamun nepi ka teu daekeun ka lancet aing. Teskeun ku aing. Yang ku aing itu si kemed. Kieu aing mah eueuh sia hansip teh. Segala ku urang kabeh. Nya mayungan, nya nyeka bukumat, sarariweuh di sana. Jika si Pace teh. Pace! Pace! Sana geruan teh. Mana tarik itu juga tua masjid. Si RT kemet. Ayo naon teh? Mana di mana? Kerja sarean. Turun. Oh. Ayo naon teh? Sawagunana pisan jadi warga teh. Hayo we es. Daripada es. Lagi payungan urang. Nah, si Hansip kemana gitu teh? Oh, ke pelatihan di desa. Lah, Wah, kok. Pengen, bisa payungan. siap teh. Nah, itu aja. Semua. Mana? Itu semua. Wah, sian-sian ting si emak. Ayo lah. Kemed. Nah, nyumput gitu Sieun mah itu ku emak Bu. Naik mere hadiah kalah sulumputan. Iya tuh Mama torek teh cagercan. naon? Torek cagercan. Mana pakai korek pinjam korek. Gua udah mati ngarokok. Kemed. Dia tuh RT. Aceh, geus balik nama. Ngomong di ngubengnya mah. Mending kaburnya. mau kemana? Mereka hareup. Cek tukang. Tunggu lihat bro. Rubruk we. Ya, tapi uang dihitung lah. Hitungan katilu. Langsung kabur. Oh nyatu. Wah, tilu. Benar. Salah nyebur gini si Ate. Dasar boloho. Ganggu gue. Gue balik. Arek hareup kabur teh. Tapi ka tukang. Saya si pasien. Pulang di ini beunang. Ayo Kemed dah. Hari Ece eta naon ngagandeng si kemed. Jika 3 anak tuyul gitu digagandeng. Naon? Masih setuju Ece kasih Kemed. Alhamdulillah ya Allah, tur nuhun. Atukeun ai Ece na ke teuing mah hayang kasih kemed. Pasti mereka yang lebih kawinkeun aja si kemed. Kemed. Aing teu daek kudu ngawin lanceuk aing. Oh Tuhan, bencana apa lagi ini? Kemana maneh teh? Pokona mah daek teu daek kawin lanceuk urang. Sim, kunaon iya si Kemed? Keun bae ceung keke cager si kemed mah. Geus awas ceun awas. Naon? Tewas? Tewas teh maot. Geus ulah bang ngomong Ece mah geus awas. Sebelum mangke dikawinkeun. Dan head. Balik ayo gua. Med. Ya geus siap dikawinkeun ka lanceuk aing. Atuh lajeng abi Sim. Sia terek ngerakeun aing teh naon ieu teh? Teu ka tukang teh tamu nang salah ladir.
Hanya sia teh daek lancet aing. Wah, aing sia di sia ngeupeut gua apa pereup kenca sia teh. Kenca, Sim. Sia mun milih pereup kenca, sia ka rumah sakit. Katuhu. Tah, lamun nu katuhu, sia ka kuburan asupna paeh. Hari nu ek ngawinkeunna, na mana ieu? Kelah, hansip sakedeung ge datang geura. Kan kelah, lancik aing ieu ka mana? Cek. Cek. Kok karasa deui torekna ieu. Yuk, tolong dipanggilin itunya yuk. Nah, deh atuh cek lempang teh. Dikawinkeun ieu cicing aya namuan Amil. Alhamdulillah, nah ya Amil cik hansip teh yang Amil teh ka mana cenah? Betul. Waalaikumsalam. Jangan ketek naon maneh ka dieu? Di mana naon teh pakaian teh maneh teh? Baruan ditugasin ku Amil mang. Amilna keur riweuh, keur sibuk loba job, jadi urang dititah jadi penghulu. Oh, Yo suratna. ikhlas aing. Saya mata. Oh, geus diuk. Siap, Mang. Nah, di dieu mana? Siap. Sip, amankeun di luar maneh mah. Riweuhkeun di Yo, ece balik ka imah, nyalin baju kudu warna bodas. Masih mereka ngan lebe, yang ngawinkeun ece jeung si Kemed. Lain puluh hakpol hoki tuh balik ka imah, nyalin baju kudu bodas. Oh, siap, Sim. Mang geus percaya mah surat ambil lagi. Bener cek. Arek ku amang macekeunna. Udah wae langsung main cepat mikna. Siap, Mang. Sok ka dieu na. Dia kawin. Sok bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak RT Kemed nikahkeun kaula ka anjeun ka lancet teges kaula mas kawina dianyu heula kusabab kawina dadakan kontan. Saya terima nikahnya Eda Suredo dengan mas kawina dianjuk heula kusabab dadakan kontan. Sah? Kemen, aya ajeng Maeda di Nur jeung saha tuh? Nur. Nur. Ingin pancek aing kalau kasih nuran mana teh? Ansip. Ada mana? Ayo naon, Mang? Ya teh kunaon ya? Pingsan si Kemed teh. Terus aku mana sok hitutan biasa mana masuk manjur, sok hitutan gua. Jika boleh diheula ieu na. Duh. Udang dong sana. Ya. Mana jadi kawin dengan lancip kurang. Oke, mau kabar. Wah, kan share teh. Haha, ayeuna maneh Hansip kebeneran. Si Kemet maneh ya atuh ngawin lancip kurang mah heuh. Aduh, aing ketempuhan ieu mah. Kabur. Nu waras di acan ya jelema. Kenal lah cenah. Ampun, Mang. Ampun. Ganti Mang Kosim. Sugan heueuh tadi teh, sugan teh Mang Kosim aing mah. Geus we aya nama kieu nya. Bila mana papangi jeung Mang Kosim atawa si emak. Kabur we lah. Siap.
Eta mah tugas hansip nyebut siap mah. Geus we tugas RT mah ayeuna mayungan. Siap. Mana payungna? Kan gue si Pace. Geus we ayeuna mah kieu lah. Amankeun masih Pace. Ayo siap lah. Pace. Ari maneh. Di mana tuh nya make payung? Nyari lompatan siga sarimin. Udah bang teh monyet teh disebut sarimin. Atuh. Yah, kabeneran teh Nur nginjem kunci motor lah. Naik ke deponya. Mau ae ka hareup ek jajan. Oh. Aing curiga ngedepo ieu mah. Moal. Yuh, geus insap lah anu kitu mah lo banu ditarangkepan ke polisi. Ieu. Itu motorna di ditu. Heeh. Sakalian atuh bensinna ih. Geus we kabeh atuh, Ce. Oh iya. Yeuh. Hitung heula. Emangnya bensin sakieu? Cukup dah. Geus nya. Kade wah pake ngedepo. Heeh, moal. Ce. Naon deui? Ai jang jajanan mana tapi jang beli otak-otak lah 5.000 we. Iya, kabeh. Atuh. Yang geus nya, Ce. Nuhun nya. Oh. Aya wae nya motorna, nya bensinna, nya jajana. Udah aing teh bapana. Katipu deui. Beunang di si Pace katipu. Receh ge bae lah lumayan lah jangan adu mujang euy. Katipu deui. Aing teh Nur. Udah aing banget tipuan. Ayo tipu teh Nur. Apes deui. Pepes naon, Pace? Bagi atuh emak. Ngomong pepes mah apes. Urang tipu wae teh Nur. Naon? Maneh wani ka si Kosim? Mana wani kasih kosim mah anu wani kasih kosim mah kecuali emak anu wani kasih kosim mah. Ai maneh Pace. Sok di mana, Pace? Ari emak eta nu ngadukeun abi jeung si kosim mah. Da mah aya nu wanieun mah si kosim mah jawara. Bener maneh. Sok we, kumaha urang teh si Kosim. Sok di mana tempatna? Mah bener ngomong nu mah. Ieu. Bener sih Pace. Wanianan si Kosim. Awas ya Pace, aing teang si Kosim. Iya, nang Jerman dua eta teh. Capek aing istirahat heula ya. Yuk. Mang Kosim iya. Sini yuk. Jemput sini. Nah, ieu teh senang lah. Iya memang putus tadi pas jalan. Bae selama putus oge, nu penting mah cinta Mang Kosim ka ayu mah putus. Guys, bisa aja. Yuk. Kalau Mang Kosim jadi lampu, mau gak ayu jadi listrik? Kunaon gitu. Soalnya kalau gak ada ayu, Mang Kosim gak bisa hidup. Awal bisa aja. Satu lagi yuk. Ayu punya semen gak 1 ton? Karena loba-loba teuing. Kan buat ngebangun cinta kita berdua yuk. Aing warung kan. Balik. Tugan di gombalan gitu mah beuna. Yang berat dua anak ini. Mana euceut terurusan kieu? Kebenaran panggil maneh Kosim. Apal teh bieu si Pace ngajak gelut ka maneh, ngajarkeun ke maneh kawani cenah. Naon maksudna si Pace ngajakan gelut ka dewek euceut? Ai maneh kalah ngajak ngabelut. Aing ngajak ngabelut, si Pace ngajak gelut ka maneh. Teh si Kemed teh si Pace sarwana duanana oge lieur. Beuceum mah lain hayang kaduanana, komot teuing ka si Pace. Ih, hoream teh. Hayang ka si Kemed. Lila hayu uang teang we jeung si
sih mah euy. Ah bener aing teh aduh. Diam. Ah bener euy mah. Ulah. Kemana? Itu teh juga payung si RT cek. Jadi kan dipakai ku si Pace. Nah, berarti si Pace aya sekitaran dia ya cek. Teangan cek. Teangan si Pace teangan. Kemana Teangan. Ulah mau payung, kena payungnya. Si Pace teangan. Ayo cek. Ayo. Tuh, jangkar keher gini kan. Turun cek keher. Turun. Ampun Bang mah. Turun cek turun. Keluar turun. Jangan Jangkar keher. Turun cek teh. bantuan tuh Mang. Hayang ting rumah tuana lagi. Doa turun. Mang. Dia cek. Ngomong naon cek tadi kalian cek aing. Oh cek dukun. Abi jeung Mang. Mau ceklan cek. Mesti mereka warung lah, mereka ceklan. Ceklan lain ucapan gitu, tah. Kemet mana tuh Mama? Mak, pace ieu Mama. Ih, si jangkar keben. Yang naon sih? Jangan tuh bobol. Oh, asup dia sini. Hai, kesana hai. Mama ya Mak. Alik. Asup bisa tekehet. Bobol. Sok cenah teu gawat. Naon mah itu mah? Cici Mah, teh cing, Mah. jaket. Gawat cenah seuneu turun ke atuh eta na. Kali punduh ke. Lapok, saya jangan kehen. Ayo cek, kuat balik. Apes deui. Hello, nasi posisi si emak. Aing.